Isuk-isuk beberes imah berang nama pene si nyimun jeung urang perem tapi samemeh eta kabeh tadi DT urang teh si heula amunisi jang tanaga beberes imah seperti biasa geuningan imah teh lamun barudak geus areueuh init sakola teh imah pasti acak kadut siga kapal pecah beres daharna da si nyimun teh kabiasaan mun indung keur dahar teh sok midil urang teh matak sok gura-giru perat perot dahar oge da eta yang ngurus lah si nyimun lamun teu diburu-buru diurus teh sok teu geunaheun sok leweh wah pokona mah sok tantrum we si nyimun mah ya oge geus beres jadi manianana tu geuninganan teu lila ku urang teh di bajuan deui beres di bajuanana teu hilap nya nya make skincare ngarah teu banas bogoeun humapur pokona mah lamun geus mani wajib jia make skincare ieu teh lantaran sok lemek kana pipina ge jadi sok mulus geuning ka orokna teh pokona mah resep geuning amunna ge da seungit beres ngamanian si nyimuna tuluy we ieu teh heueuh nya eta aya bubututan geuninganan da eueuh nu nyabak cing maneh teh geura maksud teh bubututan hararideng geura maneh teh tilep sorangan kudu ku urang deui heueuh nya teh pagawean imah teh asa loba asa teu bisa eureun urang teh yang sare ti beurang oge hese aya budak sare urang pak pikpek beberes di imah naon we nu can diberesan aya we beresanna teh di imah mah asa we beresna aing mah da Herman urang mah bingung nya eta mikiranana tong bingung-bingung da bakat meureun nya ari di imah mah komo dicicingan mah ku jelema mah nya kitu teh we meureun nya nya jelema meureun aya balatakna aya rapihna heueuh kitu teh we beres ngentepan bubututan heueuh da ieu teh sayang took oge Gusti mun sing dareklok tapak hulu mah kudu diberesan tadi geus disapukeun tabantal oge teu hilap nya nya urang entepkeun aya simut pokona kabeh we beres beresan sayang took teu hilap kudu sasapu heueuh da biasa geuningan lamun teu sasapu teh geuninganan sok ngararebul ngareres we teu geunah geuning ku urang ge komo ku batur sok ngaromong cenah maneh mah geunah teu nungan budak di sakola urang teh teu nungan budak sakola ari ieu pagawean imah emang bisa jalan ku sorangan da urang teh lain hees lain tuh pagawean urang teh loba di mana ya budak anteng urang teh buru-buru gura-giru beberes kadang-kadang lamun budak keur ogo ieu nya hayang kacai ge hayang ngompel teu piranya urang teh yang ngompel sok dibabawa da keur ogo mah geuningan mung ecag tina aisan sok ditangkonkeun we nah tongong da paling ku pusing ai urang hayang ngompel kumaha daripada ngompel calana tapi ari budak bager mah ieu tuh tingali urang leluasa beberes oge lantaran naon budak naman bager anteng tak beres beberes sesebret di imah hayu jia wae nama urang bobo nyimun heueuh nya eta geus waktuna bobo nyimun teh nya urang peureum jeung mama